itu Kakang Panjinrada Arjuna anu tapat 3 tahun setengah anu sababaraha gelar ngaranna dina waktu 3 tahun setengah ieu aya panita ciptawening atawa begawan ciptawening begawan minturaga jeung wiwaha ku kituna wayahna we yakin moal bisa ngarengsekeun kana ieu pacogregan si Niwata Kawasa anu elmuna dina genggerong anu ngaran Aji Gineng yakin Arjuna anu bakal bisa ngarengsekeun ieu kajadian tepino adi guru tepino dama pangsa tepino kaula nun jadi kula sorangan ayeuna nu rek init lunta ninggalkeun sawarga Maniloka lantaran dewa teu mampu jeung widadari ngagoda jigana tutas tapana 3 tahun setengah ulah rek turu ninggalkeun sawarga Maniloka aduh adi guru teu tega pun akang teu nanaon da geus jadi kewajiban Kang abongkena kumaha nya sagala rupa pasoalan oge tanpa bala bantuan ti rakyat urang mah moal bisa panuhun we Arjuna cing ridoeun ikhlaseun tiasa mantuan kana ieu kajadian pangarsa mudah-mudahan we Kakang Panjinrada sakitu pek jaga kalayan menta supaya dipageuhan terus eta lawang sela petangkep si Prabu Niwata Kawasa ulah cenap abus ka sawarga depino Adi bade jengkar nyalira ulah luntas nyorangan tapi moal make wujud ieu kaula oge perlu make wiwaha Kakang Panji sabab kaula teh raja Triloka turun ka dunya yakin bakal aya mamalana tepino moal kaur tangtosna oge seueur anu nyimpangkeun tangtosna ge maklum gegeden lungsur tepino dama Kakang Panji di mana kaula terek malih warni we dek ngajadikeun jalma paningaran jelema tukang moro dek init ka Gunung Indrakila deka desa Indrakila nepungan masyarakat di dinya tapi moal make wujud ieu timalan kaula rek milu mantuan ka masyarakat pikeun nyingkahkeun hama-hama anu ngaruksak tatanen rakyat di eta desa Indrakila oh timalan malahan dek bikeun hiji tanah panon ka Arjuna nyata hiji pusaka ieu ngaran Pasopati timalan keur ngagentian anu ti heula teh naon adi guru anu dijalankeun ku Kakang Panjinrada pusaka konta uluh aduh ampun ting jore beungeut era asa kasiniran ras baheula inget mikeun konta der dibikeun ka Radea kakarna rumaos lepat pun Kakang teu naon-naon Kang di dieu pikeun maca diri teh geuning urang sok sanajan dewa tetepi kena ku poho jeung apes timalan bade iraha atuh jengkar adi guru jigana ayeuna pisan kula rek lunta ninggalkeun sawarga lajeng ieu hyang Ngotipati Jagatnata jadi satria paningaran jalma tukang moro asep kareng-pereng koneng leungit diri nu sayakti ilang warna nu sanyata nur cahya sesekar mingguan nur cahya sesekar mingguan cakaya negilang gumilang
murah cakya sesekar ning uang cakaya nek ilang bumi ilang Satya Mina Prata menah berkata iya salin busan yang ngotipati jagat nata batra guru lengit diri saya tilang waran senjata jangelek jadi satria paninggaran aduh tadi guru persanten pun kakang persanten tapi sarang rupi anu tadi moal tangtos lagi moal nyangka salira sarang anggianan lagi anggian sederhana rupina cekap sakia kakang Panjindrada aduh atas swanten lagi meni perteng tangki itu sakitu wayah nawe kakang Panjindrada dina waktu ini kapara dewata mentos supaya pagahan lawang sapetangkep ulah dek luntan ninggalkeun sawarga wilujeng adik mugia angsa damel sapeneja wong Indra Kila wah kaget sih kau lah adik ulah kakang Panjindrada wilujeng bae nanging upami aya nu naroskeun kakasih saha oh pingaranin kaula teu pino ngaran kaula moal salah atau moal jauh lintang ti Kalatarupa oh Raden Kalatarupa mangga wilujeng adi dikantung kakang Panji wilujeng
gelik-gelik dina jati ada di dadina jati kumaha pacetnya kumaha rasa kumaha rasa numelang cerik sajeroning hati kahlieuan cerik sajeroning hati kopi pong porang di luhur gunung saung di anak penang ade melang kanu pundung kamana neangan neangan melitipung jeung tarigu teh aing di wadahan ku jambang hayang tepung tarigu lamun teu datang sorangan lamun teu datang sorangan ieu jambo jambo Mas Pandu jambo kuning jangakeun ieu ka Bapak Beni Mas Doblet jangankan Mas Doblet jambo jamu kuning wis lawas ketemu maning Mas Sarip Mas Doblet ketemu maning bae la 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 jangankan padut jambu jambu Sambuanas Alkino balimanan bae kacuragan Alkino ka Doblet wis lawas kula kedangan Rama iya Kang Mas kula kedangan jangankan ke orang di Kolema nya pada sugeng dalu sugeng rukaten ya Indramayu Kotayu Bangkir mah Mas Pandu tingkina anak ake wadi kumaha cenah Mas Doblet anak bro neng ka wong bagus kejak kumuyuk kula wadinding dabine Mas Padut Mas Begung angkarabine la 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 jambalas pasirmu ciwis lawas durung sing jadi sing
gengsi motor ojo lali karo koncone jujek Kang Mas lala dibantun di dorong dikulin rekulin enak kaya das tulang tang beki kabar hari beki nina beki lawas kaedan kamana jalan Cibulu harire nanjak rek nanjak ka Cimanggi kamana dinyaluhun mendang tunggara diri teh ainya mendang tunggara kayu agung paparwite samyaga rempel gudung samya pang-pang sekar-mekar galih pandelek si pandan arum banglus lampahipun satria paningaran kakasih kalatarupa luntak ngantunkeun sawarga Maniloka ngajugjug desa Indrakila nepangan pupuhu desa masyarakat desa Indrakila
pada ngiri ngabantos ngepung Bagong anu ngaruksak tatanen di eta desa Indrakila. Tunda lampah eta kacarios ieu Arjuna anu nuju nandangan hukuman 12 tahun alatan tina main dadu. Dina sabeting nampi hukuman Arjuna tapat 3 tahun satengah. Kalayan rupi-rupi kakasihna gelarna tina kawit Arjuna Minturaga teras gelarna teh Begawan Ciptawening oge ayeuna pamungkas Arjuna Wiwaha. Rupi-rupi anugerah gelar anu dipasihkeun ku dewa. Digoda ku widadari anu 7 rupi-rupi cara godaan yakin Arjuna tigin. Nanging parantos dugi kana waktosna Arjuna lugai tina pangtapaan. Anu ngarencangan di Guha Indrakila di saluareun guha daya sanes anu ngababakan Semar Sapalaputra. Waktos 3 tahun satengah dimangpaatkeun diangetun cap tancep. Maklum Semar Sapalaputra ahli tani. Nanging waktos-waktos ieu teu kaur tanina. Diganggunya tak ku Bagong teh. Atuh ungami ngusok euyah-euyahan masyarakat ngepung Bagong nanging eta Bagong henteu beunang. Astra jingga dawala oge sok ngilu euyah-euyahan ngilu ngala Bagong anu ngaruksak. Malahan ngukut anjing sagala. Kapaksa ku ayana hayang meunangkeun eta Bagong. Arasan Arjuna parantos abdas tiwalungan rengset apa nepangan Semar Badranaya. Semar-semar yawinangno wayang kelir miraga sukma. Amuing anu diantos-antos teh pangaulaan parantos lugai tina pangtapaanana ujang. Geuning eta mah teu bingah wae. Nuhun wa bagja ujang boga dulungan wa teh pageuh tuntas naon rupi ka cita-citana ujang. Kiat gogodana nya. Kadieu kitu ka Akang silain ucu. Mangga daya si Akang mawa Akang. Sugan we jadi contoh ka balarea. Saya tahu tapi mohon wa. Dina pageuna henteu ungut kalinuan teu gedag kaanginan mun dina agama mah istiqomah ucu. Tah eta istiqomah. Heuh. Dina peurih teh sugane atuh jadi peurah ucu. Nu matak ulah arajeng subaha dina enggoning urang jeung hareupan peurih. Sabab eta teh godaan cocoba ujian jeung sajabana lamun teu tahan teh mah heuh bolai teh ya. Ujian hirup mohon wa kitu nun. Yap tadi kitu Kakang sering ujang. Mangga. Akang Dawai lu. Eta mangin. Akang ada Ini hubun ilaha ilallah. Enggak, Akang di sahur itu. Nya. Iin aya. Ayah. In. Aduh euy ulah sampeun teu kaur jadi. Aku naon Kang? Hah? Aku naon? Bagong terus. Oh, sumpahkeun meureun Kang usum. Usum begu euy. Tadi kitu ka di Sidawayu. Ayah gerata ayah tah bener. Kadieu kitu Kakang sering ujang. Ayah wa kemelenen.
ujang. Allah geuning eta wan. Cager ira lain sararea ucu. Aya pangesto wah. Aya pangesto. Cager. Nuhun ujang. Sabalarna ti abdi wa kumaha damang kulan. Wa kumaha damang. Meuje. Nuhun eta jag-jag wae tos sepuh teh wa mah. Dipake najak mudun kuat teh ucu. Kumaha janten Jag-jag wae teh. Dipake lelempangan maklum aya di alas pinggan di ngacala ujang. Hawa leuweung teh wa. Hawa leuweung seger, masih kene seger hawa teh ucu. Mobil teh oge. Ai di leuweung nya kumatak mangpaatkeun ucu. Laras. Heuplanan ujang. Liren heula teh mah ugar sepian. Mangga lajeng Mangpaat ayana leuweung teh ucu. kumaha ta mangpaatna wa. Kumaha mangpaat. Eta teh nimulkeun sumber pikeun kahuripan hirupna manusia nu di alam dunya. Kitu nya wah eta teh. Lamun teu bisa dilestarikeun, lamun teu bisa dimangpaatkeun ku urang sararea atuh ucu. Kumaha nu Ka urang-urang keneh akibat jeung mamala namanya jak. ruginya wah. Bakal nimulkeun erosi jeung sajabana. Tuh. Tangtos kitu. Ya, Cuk. Mohon Mangpaatkeun. laras. Mangpaatkeun. Sae Jadi urang eling ka karuhun teh ucu. kita kumaha Nyaeta kudu bisa ngamangpaatkeun ieu titinggalna Allah laras. anu geus ditebus ku rupa-rupa Laras. cocoba ku rupa-rupa getih anu ngucur di medan tempur. Allah eta wa. Ya cuk. Mohon. Sabab ieu nagara merdeka teh lain menang jelema nu saralah, Tapi kurang. tapi menang jelema nu saroleh. Kitu cenah mah. Tuh, berjuang tanpa buruh. Eta teh sepi. Toh pati jiwa raga heh nyawa kadikeun kaselamatan negara jeung bangsa. Ayeuna geus merdeka hayu urang tuluikeun. Dina rame enggawe. Urang mulai urang eusian ieu kamerdekaan urang ku cara urang teh nyingkeulkeun baju leungeun cakatuhu pikeun ningkatkeun pangwangunan tina sagara pawidang. Ada laras. Jajang. Mohon wa laras. Lajeng Sabab urang salaku masyarakat teh wajib partisipasi. laras. Jajang. Mohon. Nalingakeun ngamumule jeung ngalaksanakeun naon rupa perintah. Mohon. Kitu. Panginten wa mohon. Mangga wa. Tah kitu komo urang nuju kana tinggalan das. Tetap mau laras. Bantukeun ku urang sararea. Sakieu tanaganya. Heeh. Semua mah dukung. Atuh desa-desa cing jadi daerah wisata ente teh ucu. Wah. Sadar wisata. Laras. Jajang. Semua. Atuh kabersihan urang teh ulah bade sumping gegeden ku daek bebersih di kampung teh nya cu. Kurang oge kudu bersih. Cing rutin lamun ceuk basa gaya teh mah kontinu. Alah, continue teh mah. Heuh kabersihan, Aduh. kontinu dina kabersihan, Oh, ngored jeung sajabana ucu. sing jadikan biasakeun ya mah. Da lain keur nulian keneh keur urang-urang keneh. Mohon. Nyajak. Tanggung jawab eta. Tanggung jawab ngaranna. Laras. Tuh. Oh, Gitu deuleu ucu. laras. Sabab eta teh pangkalna kasehatan, kebersihan teh nyajak. Coblak teh urang ua teh lainna naon? Ngabejaan bisi poho. Alah, Tuh. mohon. Ya, Ju. Mangga. Oge sok sanajan urang ieu negara merdeka teu luasa teh teu tuna tina Tinana. kajadian anu jararahat manusia-manusia nu tanggung jawab. Tentang ngalawaler tanggung Anu jawab. batak tingkatkeun sis kamling. Tata. Ya, Cuk. Di manra wah. Timandra jeung sajabana. Oh, Tuh. Ai urang nya marumasa jajak. Lamun kabagian urang ngarona dina peuting ieu, lamun urang keur pre teh mah eueuh gawe heung ngarona. semoga muruhkeun wal. Lamun teu boga ngaluarkeun biaya kapan sarupa oge. Urang teh ngabantukeun teh ku hartaku, Arti. ku harti, teh ku hartiku tanaga. Duh.